Al hikayatu tsaniyatu wal isruna ari carita nomor ka-22. Ari carita nomor ka-22 fil mutolaati eta tetep dina mertelakeun mutolaah. Fil mutolaati eta tetep dina mertelakeun mutolaah. Mutolaah teh ningalian kana kitab. Mutolaah teh ningalian kana kitab. Ngapalkeun ningalian kitab, maca kitab gitu di kobong itu namina naon? Mutolaah. Atanapi ningalian pelajaran naon wae, ningalian ilmu itu disebutna nuju naon? Mutolaah. Nuju ningalian ilmu kitab pelajaran dina buku dina kitab. Tah ayeuna carita nomor ka-22 teh rek nyaritakeun kisah jalmi anu nuju mutolaah. Mutolaah teh salah sawios metode pentransferan ilmu supaya orang bisa paham kana ilmu, diantarana nyata kudi mutolaahan. Komo bade diwurukeun itu harus dimutolaah terlebih dahulu. Da bisi dolun mudilun, bisa sesat dan menyesatkan. Orang hoyong nguasai Fathul Qorib contohna, maka sing sering-sering materi fikih eta teh sing sering-sering kitab Fathul Qoribna dimutolaah terus we ditinggalian disekrulan gitu, halaman per halamanana dibaca terus. Hoyong nguasai kitab As-Sanatir maka carana dimutolaah ditinggalian terus dibaca logatna. Oh gitu tadi gitu-gitu hartosnya. Nah itu mutolaah. Jadi mutolaah itu ningalian ilmu, metode supaya kita bisa memahami ilmu. Tanpa dimutolaah ilmu itu akan terbuang sia-sia. Moal lebet kana mastaka, moal ayeuna tersimpan di dalam hati, moal ngadarah daging, moal malakat, moal jadi ilmu, moal jadi amal. Jadi kedah sering naon mutolaah. Di kobong teh sering mutolaah. Aos kitab-kitab ayeuna anu diaos di madrasah teh diaos deui, dibaca deui ku hidup di kobong. Lamun dicaritakeun itu disebutna mudakara. Hasil mutolaah terus dicaritakeun, diterangkeun ku hidup teh. Disuaraan itu adalah mudakara. Lamun mutolaah mah tanpa adanya suara. Lamun dimudakarahkeun cara hidup mudakara, ngajelaskeun ayeuna kitab, ngajelaskeun itu belajar mudakara. Lamun didiskusikeun namina musyawarah. Namina naon? Musyawarah, didiskusikeun, ditanyakeun, saling tanya. Bagaimana lamun kieu karena rencangan teh? Oh kieu, nah kitab ieu mah kieu. Aya kumaha maksudna? Tah itu adalah musyawarah, saling bertanya. Itu kartos teh. Jadi tina naon heula mutolaah ditinggalian heula dibaca ku nyalira. Ge geus beres kitu mudakarahkeun, dimudakarah, diobrolkeun si eta ilmu teh. Satosna dimudakarah ayeuna engke lamun aya nu teu ngartos baru musyawarah, dimusyawarahkeun jeung rerencangan. Paham teu? Nah, itu salah satu metode kita menghasilkan suatu ilmu. Hoyong kan sadayana ge dina diri teh hoyong pinuh kunaon ku ilmu. Maka sing rajin naon mutolaah, ningalian kitab macaan logat kitab di kobong teh. Wakana jeung bukti kalakuan sareng tingkah. Wakana jeung bukti kalakuan sareng tingkah yuhka eta dicaritakeun ani Sayyidi Ahmad, ti Sayyid Ahmad bin Husain Al-Idrus, diceritakan ti Sayyid Ahmad bin Husain Al-Idrus naon annahu sayaqosna itu Ahmad bin Husain, naon annahu sayaqosna itu Ahmad bin Husain khotoba eta ngalamar itu Ahmad bin Husain, khotoba eta ngalamar ngahitbah itu Ahmad bin Husain binta amihi ka anak istri pamana itu Ahmad bin Husain, binta amihi ka anak istri pamana itu Ahmad bin Husain.
dicaritakanlah Ahmad bin Husain al-Idrus ngahitbah ngalamar ka putrina mamangna ka putri mamangna. Tuluy paaba maka nolak sa abuha bapana itu binta ammi saha abuha bapana itu binta. Ternyata eta ayeuna Ahmad bin Husain teh ditolak ku saha teh ku bapana eta awewe ku mamangna teh ditolak gitu henteu ditarima hitbahna teh. Minta zuijihatina nikahna itu tina nikahkeun itu binta. Minta zuijihatina nikahkeun itu binta minhuti itu Ahmad minhuti itu Ahmad. Alimun mamangna teh nikahkeun putrana ka eta Ahmad bin Husain. Geus kitu euy Ahmad Habib Ahmad bin Husain al-Idrus teh langsung nadar fanadzaro tuluy nadar fanadzaro tuluy nadar itu Ahmad bin Husain nadar itu Ahmad bin Husain lillahi karena Allah annaha kana saya kosna itu binta intayasaro eta lamun jadi gampang itu binta intayasaro eta lamun jadi gampang itu binta lahu ka itu Ahmad intayasarot lam eta lamun jadi gampang itu binta lahu ka itu Ahmad bin Husain ayu tolia nadar nate kana ieu ayu tolia kana yen nadar kana yen rek mutolaah itu Ahmad bin Husain ayu tolia nadar kana yen rek mutolaah itu Ahmad bin Husain asyifa kana kitab asyifa karangan Qadhi Iyad asyifa kana kitab asyifa bi ta'rifi huquqil Mustafa karangan Qadhi Iyad terkenalnya Qadhi Iyad ahli fikih. Asyifa kana kitab asyifa ahli tasawuf oge kana kitab asyifa karangan Qadhi Iyad. Ja kullahu tegesna sakabehanana itu asyifa kullahu tegesna sakabehanana itu asyifa filailatin wahidatin dina sawengi filailatin wahidatin dina sawengi wahya jeung ari itu lailatin wahidah wahya jeung ari itu lailatin wahidah teh lailatu zufa fiha lailatu zufa fiha eta wengian marawanan itu binta lailatu zufa fiha eta wengian marawanan itu binta lailatu zufa fiha eta wengian marawanan itu binta wasiroju bari ari lampu fiadiha eta tetep dina pananganana itu binta fiadiha eta tetep dina pananganana itu binta. Tadi teh ditolak Ahmad bin Husain al-Idrus teh ditolak bade ngalamar ka ayeuna putri mamangna ku mamangna teh ditolak akhirna anjeunna nadarna kumaha lamun eta awewe beunang lamun putra mamangna misalkan tiasa ditikah dipasihkeun maka nadar janji kuring ka Allah nadar teh janji ka Allah maka nadar kuring janji ka Allah rek mutolaah kitab asyifa karangan Qadhi Iyad bari mutolaah kitab asyifa nage kan kanal kitab asyifa itu beberapa jilid kanal beberapa halaman ya nadar ka Allah arek mutolaah kitab asyifa eta dina sawengi jadi digudrud sawengian di mutolaahan ditinggalianna sawengi kudu beres nadar nanti gitu sedangkan kitab asyifa itu kanal terus anjeunna nadar oge ayeuna kitab asyifa bade mutolaah dina eta wengi bari wengina teh wengian marawanan jadi malam pertama bari lampu ayeuna paranti macana disorotan lampu belajarna disina dicekel ku pamajikan gitu
Jadi nadarna teh kitu, nadarna teh hayang naon mutolaah nadarna dina malam pertama. Jadi moal ngagarap heula tapi mutolaah ngagarap heula kitab Asy-Syifa anu dinadarkeunana. Itu kulantaran ayeuna henteu ditarima teh lamaranana. Maka nadar sapertoskeun kitu. Salajengna sumainna ieu ka mana nu teu aya saha nu teu aya tinggalian terus ada anu dikobong saha si Bagas si Ipa ya dikobong tuh kawan si Bagas di WC summa innaha maruf ayanya summa innaha salajengna sayaqosna itu summa inna salajengna sayaqosna itu summa inna salajengna sayaqosna itu si binta summa inna salajengna sayaqosna si binta tayasarot eta jadi gampang itu binta tayasarot eta jadi gampang itu binta tuluy ternyata saatos nadar kitu mah eta ayeuna istri teh eta ayeuna istri nu dipikah hayang teh tadi teh gampang hartosna kersaeun ku mamah ku bapana dipasikeun tayasarot eta jadi gampang itu binta tayasarot eta jadi gampang itu binta lahu ka itu Ahmad bin Husain lahu ka itu Ahmad bin Husain caritana mah diijinan we karena nadar teh ka Allah. Jadi lamun hidup mangi sesuatu anu sulit silahkan nadar ku Allah bakal digampilkeun hartosna janji ka Allah insyaallah bakal digampilkeun. Contoh misalkeun naon hoyong nadarna hoyong naon ayeuna contohna hidup teh misalkeun ieu hese wae misalkeun ayeuna nalar ayeuna imriti teh contohna teh nadar ka Allah ya Allah mudah lamun ieu imriti gampang jang abi jadi tereh tamat ayeuna sabulaneun abdi nadar bade misalkeun nadar bade saum 3 dinten. Nah, engke bakal digampilkeun ku Allah. Lamun tos nadar kitu janji ka Allah, ku Allah teh dipasihan kagampilan, lancar tamat we. Nah, tinggal urang puasa 3 poe eta kitu. Jadi lamun aya mangi sesuatu anu sulit, silakan Anda untuk nadar. Carana mah kitu we. Teu kudu bahasa Arab nadar tuh. Cukup beri nama niat nama kumaha abdi nadar ka Allah lamun ayeuna misalkeun berhasil juara pidato contohnya yang hidup teh lomba pidato sa Jawa Barat lamun juara pidato bisa Jawa Barat abdi bade sedekah misalkeun ngabagi ayeuna ale-ale ka sadaya santri itu contohna teh maka gampangan ulah kudu mudahnya ulah kudu mudah nadarna teh lamun hoyong cepet dikabul mah naon rupi anu susah dianggap susah ku urang itu nadarna kuno rada hese dilakukeun ku urang kuno rada aya tanaga jang urangna cara ayeuna puasa 3 poe lumayannya atau puasa 2 bulan puasa sabulan atawa kurban nadarna teh erek kurban doma kan rada lumayan mahal nya ulah ayeuna abi nadar bade masihan aqua gelas misalkan ka 3 urang santri itu mah mudah jadi eta mah moal ngalancar geus sakitu mah 3 aqua gelas 3 siki mah jadi kudu naon ayeuna nadarna itu kudu kana gawe kataatan ka Allah tapi anu memang ka urangna teh aya kesangan gitu aya tanagaan yang urang jadi sarua ujung atuh ngompa supaya urang teh ayeuna dipasihan kamudahan tak ieu cara ieu Habib Ahmad bin Husain Al-Idrus nadar lamun eta istri tiasa gampil jang abdi hartosna digampilkeun ku Allah jang abdi jodohna jang abdi maka nadar erek mutolaah semalam suntuk pas malam ayeuna pertama batur malam pertama ngagarap ieu mah mutolaah bari kudu parat sakabeh kitabna kitab Asy-Syifa anu kanelna kan berat itu teh lo ngalamun abi nadar bade maca kitab Asy-Syifa salembar eta mah bari nah jadi ieu nadarna berat maca kitabna teh Asy-Syifa teh kandel eta bari kudu parat lembar lamun teu nadarna maka katarajang nadar itu kudu aya dendaan kudu mayar kiparat nadar nah ternyata ini dimudahkan ku Allah
sabab ayeuna nadar bade maca kitab Asy-Syifa anu sakitu kandelna dina malam pertama. Palama zufat maka dina samang-samangsa ayeuna di palama zufat maka dina samang-samangsa dikirim malam pertama itu binta. Palama zufat maka dina samang-samangsa dikirim malam pertama, disayogikeun malam pertama dikirim malam pertama itu binta ilaihi kang itu Ahmad, ilaihi ka itu Ahmad. Tah silakan malam pertama. Malam pertama ayeuna lalebet ka kamar eta Habib Ahmad bin Husain Ala Idrus teh sareng ayeuna Syarifahna sareng bojona. Lebet ayeuna ka kamar tos kitu nyumponan kana nadarna. Toroha maka maparinkeun itu Ahmad bin Husain as-siroja kana lentera kana lampu lampu belajarna teh diparinkeun fiadiha dina pananganana itu binta cekelkeun langsung lampuna ka pamajikanana. Waja'ala jeung tumandang itu Ahmad siap melakukan. Waja'ala jeung tumandang itu Ahmad bin Husain yutoli'u eta mutolaah itu Ahmad bin Husain kana itu kitab Asy-Syifa min awalihi timimitina itu Ahmad hatta dugi ka yen ayeuna ngalakukeun itu Ahmad alaihi kana itu kitab Asy-Syifa kulihi tegasna masa kabehanana itu Asy-Syifa wahya bari ari itu binta masih katus siroji eta anu nyekel kana lentera kana lampu. Masih katus siroji eta anu nyekel kana lampu. Dicumponan we nadarna teh pamajikanana nyekelan lampu etana salakina naon Habib Ahmad bin Husain Al-Idrusna naon maca kitab Asy-Syifa mutolaah we teras dugikeun ka subuh saberesna itu nadarna. Ieu dicanakis ieu teh motivasi jang santri bahwa mutolaah itu nya sangat penting untuk kita mendalami sebuah ilmu. Lamun urang hoyong paham hiji kitab maka sing sering dimutolaah sing nepikeun kalecetna kitab teh. Yang paham jurumiyah, masalah jurumiyah teh bawa ka mana baca sing nepikeun kalecetna mutolaah teras. Nah, insyaallah bakal menguasai kana eta ilmu. Nah, Al-Manhajus Sawi, kitab Manhajus Sawi halaman 153. Tina kitab Al-Manhajus Sawi halaman 153. Salajengna Al-Hikayatu Tsalitsatu wal Isruna ari hikayat carita nomor ka-23. Al-Hikayatu Tsalitsatu wal Isruna ari carita anu nomor ka-23 fi mulahadati syaikhi dina merhatikeunana seorang guru. Seorang guru limuridihi ka muridna itu syekh. Limuridihi ka santrina itu syekh. Sekarang ini akan menceritakan tentang merhatoskeunana guru kaena ka muridna di absen hiji-hiji jalmi ngaos teh. Anis syaikhi diriwayatkeun ti Syekh Abdul Qadir Al-Jilani hidup menjadi guru engke kudu mulahadhah, kudu merhatikeun ka murid. Nah ulah sampaikeun aya murid anu teu ngaos teu diperhatikeun piwara ngaos itu kudu sadayana ngaji ka Bandungan sadayana aya nu nunutan kudu diperingati bisi da teu batur menang ilmu nu saurang teu panan kitu. Iku ditinggalikeun diperhatikeun si murid teh si santri teh. Aya nu malaweung nu ngobrol wae kudu
buktikeun gitu. Apa supaya naon, supaya leres-leres mendapatkan ilmu. Nah maka kedah diperhatoskeun kedah kitu. Tah ieu ge caritana kitu. Anisaihi dicaritakeun di seorang guru logat. Anisaihi dicaritakeun di seorang guru Abdul Qadir Al-Jilani, tegas nama Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Geus asa bari kita Syekh Abdul Qadir caritana. Naon annahu sayaktosna itu Syekh. Naon annahu sayaktosna itu Syekh karena eta bukti lahu eta tetep pikeun itu Syekh. Lahu eta tetep pikeun itu Syekh saha muridun aya santri. Saha muridun aya santri. Miman tijalma hala timbul muncul hala timbul naon nadruhu ningalian nana itu Syekh. Naon nadruhu ningalian atanapi merhatikeun nana. Naon nadruhu ningalian itu Syekh alaihi ka itu man. Ada seorang santri terus diperhatikan. Pabada'a tuluy pertela pada babada'a tuluy pertela lidalikal muridi ka eta santri. Lidalikal muridi ka eta santri. Naon asaparu indit. Naon asaparu indit. Ka mana ieu teh santri eta teh? Keluar ti madrasah teh indit. Indit ka Cisumur ternyata. Ila maudiin akhor kana tempat akhor nu sejen itu mau diperhatikan ku Syekh Abdul Qadir teh ini naik ka mana jelema. Fabdulia maka dicoba itu si murid, bisain ku hiji perkara minal ma'asi nu tetep tina pirang-pirang kamaksiatan. Minal ma'asi nu tetep tina pirang-pirang kamaksiatan. Ternyata dia mau maksiat. Alias mau kabur contohna teh di madrasah teh tina pengawasan teh ini. Itu adalah maksiat. Palamahama maka dina samangsa ngamaksad neja tanya. Palamahama maka dina samangsa ngamaksad itu si murid bil ikdami kana ngalakukeun alatil kal maksiati kana kamaksiatan eta kamaksiatan usian we maksiatan titik wa kana jeung bukti saha asyaikhu guruna wakana jeung bukti saha guruna yatawaddau eta wudu itu Syekh bibaladihi di nagarana itu Syekh nuju wudu aya jalma nu init wa indahu bari eta tetep disandinganana itu Syekh kobani ari dua sandal bakyak teh anu tina kayu geuningan sanes tarumpah teh tina kulit bakyak mah tina kayu jiga nu teu apa wa indahu jeung eta tetep disandinganana itu Syekh kobani ari dua sandal bakyak sandal tina kayu tuh di Raja Polah masih seueur keneh rawaseun kanggo dipake wudu kedal sendal bakyak itu di Palemuran masuk aya keneh di nu rumahna ayeuna masih ku palupuh itu rawaseun ayeuna nganggo sendal bakyak. Yaj'alu anu ngajadikeun itu Syekh huma kana itu qobqobani fi rijlaihi dina dua sukuna itu Syekh nuju dianggo sendal terus nuju wudu tah bade nganggo sendal ida gosala tadi mana dina nalikana ngumbah itu Syekh
ida gosala di mana-mana ngumbah itu seh dina nalikana ngumbah itu seh huma kana itu rijlaihi lil wudu'i karena arah-arah wudu. Syekh Abdul Qadir teh nuju naon wudu ngangos nal bakiak senal tina kai dikieukeun ge jiga nakol-kokol disada tarik karena mastaka ge bakal bencenur bakal soeh mastaka teh senal bakiak mah kumacan juruna ge mencos tanuju wudu nganggo senal bakiak kaina pas ayeuna ngumbah sampean pan sampean teh nganggo senal bakiak duanana pas ayeuna ngumbah sampean paroa pas wudu ngumbah sampean si Abdul Qadir teh nganggo senal bakiak paroa tuluy ningali itu Syekh paroa tuluy ningali itu Syekh paroa tuluy ningali itu Syekh dalikal murida ka eta murid tuluy ningali muridna teh nuju ayeuna arek ini itu ngarobrol panganterkeun lah nah nuju ngarobrol erek maksiat qad hamma barina nyata ngamaksad itu murid bima kana pamaksadan hama ngamaksad itu murid bihi kana itu mah minal maksiati nyatana maksiat tuluy we anjeunna teh rek ngamaksad arek maksiat nyonyoren kantong paroma maka maledog itu Syekh hu ka itu murid baledog langsung ku bakiak Syekh Abdul Qadir jalan itu nyeri eta teh bakiak teh bencenur mun sirah di baledog ku bakiak biahadil paroma maka maledog itu Syekhu ka itu murid biahadil qabqabaini ku salah saiji tina sendal bakiak duana belewar baledog karena sirahna teh bencenur langsung magoler pingsan palamaroa maka dina samang-samangsana ningali itu murid qobasyaihi kana bakiakna guru ata barina datang itu qobaseh huka itu si murid minahiyatihi ti sekitaran Syekh pajajahan Syekh luak liuk sanu maledog meureunna nah di tempat teh alah ning ti arah guruna waropa jeung ngarti itu Syekh nyaon itu Syekh ka itu si murid nyaon we tungtung nama pas melong teh oh geuningan eta waropa jeung ngarti nyaon we si Syekh teh ka eta si murid cek si Abdul Qadir teh aya geuningan si eta astagfirullah innalillah guruna teh bari nyebutin astagfirullah innalillahi ya Allah gitu sugan teh saha di baledog teh hojala maka wirang era atuh wirang era isin hojala maka isin itu si murid era wirang isin itu si murid isineun we tungkul pan isineun wataroka jeung ninggalkeun itu si murid nya ieu mah murid si Abdul Qadir pas anu tos di baledog pan ek maksiat isineun tungkul we cenah
punten wataroka jeung ninggalkeun itu ayeuna murid wataroka jeung ninggalkeun itu murid al maksiata kana maksiatna teu jadi we keluar komplekna teh teu jadi maka mana al maksiata kana maksiatna teu jadi keluar komplekna teh da isinin tungkul repe saha teh murid Syekh Abdul Qadir ieu carita ieu ya cerita ieu wa khalaso tuh itu hikmahna wa khalaso jeung nyalametkeun wa khalaso jeung nyalametkeun wa khalaso jeung nyalametkeun hu ka ieu murid insyaallah Gusti Allah saha Gusti Allah ternyata hikmahna di baledog ayeuna ku bakia teh Allah bade nyalametkeun ka eta murid supaya teu tiba kana maksiat gitu min ariha tina ayeuna tina celak maksiat celak itu celak cacat tina celak na maksiat tina awonna maksiat min ariha tina awonna maksiat bibarokati mulahadati saihi ku keberkahan merhatikeunana seorang guru bibarokati mulahadati saihi ku kabarokahan merhatikeunana seorang guru bibarokati mulahadati saihi ku kabarokahan merhatikeunana seorang guru lahu ka itu murid dalam teu diperhatikeun mah kajongjonan teuing ngalakukeun maksiatna teh naudzubillahi min saya dicanak tina kalamul Habib Idrus Al-Habsyi jadi kudu ditalingakeun ayeuna santri-santri teh mun di asrama di Kobong aya rois aya keamanan aya pengurus anu merhatikeun santri-santrina sampai jangan berlaku maksiat apapun itu yang dilakukan jangan sampai lamun ayeuna dicarek ku santri ku pengurus teh dicarek ulah maksiat ulah kitu gawe kitu eta teh haram teu kenging dilakukeun ku guru ku ayeuna ku pengurusna teh maka seolah-olah santri tersebut sedang diselamatkan oleh Allah sedang dibersihkan oleh Allah sedang diselamatkan oleh Allah tina ngalakukeun maksiat kuduna kumaha lamun kapan aku pengurus gitu teh alhamdulillah teu jadi we kitu nyoren kantongna teh wih deui tah kudu bersyukur kuduna kumaha alhamdulillah abi teh disalametkeun tina gawe maksiat kan untung teu gawe maksiat sabab maksiat cek Imam Waqi guruna Imam Syafi'i salah satu penyebab ayeuna nisyan salah satu penyebab pohona murulukna ilmu satu kali maksiat muruluk beberapa huruf ilmu yang Anda hafal gitu. Jadi jangan sampai melakukan maksiat ngalanggar aturan agama, ngalanggar aturan pesantren, ngalanggar aturan guru, aturan pengurus pesantren, itu maksiat namina. Jangan sampai goreng na hafalan orang, goreng na kecerdasan orang, goreng na otak orang itu tergantung maksiat. Lamun loba maksiat itu bakal tumpul, bakal sulit mencerna ilmu. Nah, maka pengurus itu punya aturan supaya naon supaya nyalametkeun. Jadi pengurus itu adalah wawakil Allah di muka bumi ieu sebagai khalifah fil ard untuk menyelamatkan anggota-anggotanya, menyelamatkan para santri-santrinya dari ayeuna perlakuan maksiat anu matak ngabahayakeun kana dirina. Maksiat itu bahaya yang dirina. Kecerdasan anak bakal kurang, ilmu nak mual ayeuna sulit dipahami. Ketika gampang memang dipahami, sulit diamalkan ilmuna itu. Gara-gara naon maksiat. Jadi sangat bahaya sekali maksiat itu. Maka diwakilkan ayeuna disalametkeun eta murang kalih teh ngalangkungan ayeuna kumerhatikeunana saha Syekh Abdul Qadir Al-Jilani di baledog eta kunaon ayeuna ku baqiyah. Al-hikayatur rabi'atu wal islu. Ari carita nomor ka-24 Al-hikayatur rabi'atu wal isruna ari carita nomor ka-24
Fil hibdi eta tetep dina martelakeun ngaraksa. Fil hibdi eta tetep dina martelakeun ngaraksa lil auqati kana pirang-pirang waktu. Selanjutnya cerita nomor kasabaraya 24 erek nyaritakeun tentang bagaimana kita harus menjaga waktu. Jadi urang teh kudu tiasa ngajaga naon? Waktu. Nah, anil habibaini diriwayatkeun ti Habib dua. Ya bagikan ya. Bagikan. Mau pi bagikan ya. Bagikan. Anil habibaini diriwayatkeun ti Habib dua. Nah, ini ada dua Habib. Hiji Tohirin, tegas nama Habib Tohir. Hiji Habib saha? Habib Tohir, sing apal awas. Wa Abdillahi jeung Habib Abdullah Ibnahil Habib Husain bin Tohir, tegas nama putra dua na Habib Husain bin Tohir. Habib Husain itu punya dua putra. Nu kahiji Habib Tohir, nu kaduana Habib Abdullah. Naon nu diriwayatkeun eta Habib Tohir jeung Habib Abdullah teh naon annahuma sayaktosna itu Habib Tohir jeung Habib Abdullah. Naon annahuma sayaktosna itu Habib Tohir jeung Abdullah. Karena eta bukti itu Habib Tohir jeung Abdullah. Ijewang eta wani. Ijewang. Kayak lamun ayeuna nyesa saepkeun teu naon. Eta tela korma canakna pate ka di tente haji disimpenna. Naon annaum saya kosna itu Habib ini di bumi teh haji. Naon annaum saya kosna itu Habib ini memeh setere. Nyata Habib Tohir jeung Habib Abdullah. Karena eta bukti itu Habib ini. Tos teuing iserian wae. Karena eta bukti itu Habib ini. Nah, pamisesana mah sok we kanu hoyong ini. Karena eta bukti itu Habib ini pibtida itu Habibima dina ngawitan nyupri. Nah itu Habib ini. Nah ketika Habib dua eta Tohir jeung Abdullah dina nalika ngawitan nyupri nah itu Habib ini al ilma kana ilmu syadidayil khifdi eta anu banget duanana kana ngaraksa. Sadidayil khifdi eta anu banget duanana kana ngaraksa. Sadidayil khifdi eta anu banget duanana kana ngaraksa lil auqati kana pirang-pirang waktu. Banget pisan ngajaga naon waktu eta dua Habib teh. Wal anpasi jeung peluang. Kesempatan, tidak menyia-nyiakan kesempatan. Hatta innahuma sehingga saya kosna itu Habibaini. Hatta innahuma sehingga saya kosna itu Habibaini. Kana eta bubi itu Habibaini. Iza aroda eta di mana-mana ngerti ngamaksad. Iza aroda eta di mana-mana ngamaksad. Tanawula ta'amin kana nyokot dahareun
tanawula amin kana nyokot dahareun aw syarobin atawa inumun aw syarobin atawa inumun saha ahaduhuma salah sahiji itu habiben saha ahaduhuma salah sahiji itu habiben yasgilu barina katungkul itu ahad yasgilu barina katungkul itu ahad bidah kalmat umi kana eta tuangeun bidali kalmat umi kana eta tuangeun awil masyrubi atawa eta minuman jeung tuangeunana sementara wal akharu jeung ari anu sejenna yusmi'u sok bagikeun langsung teh la hiji ewang tadi pengkerela hiji ewang wal akharu jeung ari nu sejenna yusmi'u eta mere nguping itu akhor yusmi'u eta mere nguping itu akhor ka itu ahad ka itu ahad al ilma kana ilmu bil qiraati kalawan maca wal mudzakarati jeung mudzakarah ada bisi lap naon mudzakarah tadi nyaritakeun ilmu mutolaah mah ningalian ilmu mudzakarah mah nyaritakeun ilmu aya soraan berarti mudzakarah lain repet tungkul itu lain mudzakarah mudzakarah mah nyaritakeun ilmu faida farogo maka dina nalikana beres itu ahad faida farogo maka dina nalikana beres itu ahad faida farogo maka dina nalikana beres itu ahad min aklihi tina tuangna itu si ahad min aklihi tina tuangna itu si ahad au syurbihi atawa nginumna itu si ahad au surbihi atawa nginumna itu si ahad akhoda maka nyokot alkitab kana kitab saha al akharu anu sejena liusmi'a karena supaya yen mere kuping mere dangu itu akhor liusmi'a karena supaya yen mere denge itu akhor ahohu kadulurna itu akhor halas tigolihi dina nalika katungkulna itu akho halas digolihi dina nalika katungkulna itu akho bito'amihi kana kadaharanana itu akho bito'amihi kana kadaharanana itu akho aw syarabihi atawa kana inumanana itu akho aw syarabihi atawa kana inumanana itu akho karek di logatan hungkul iya lameh ngarti terenya supaya cepat mengerti. Jadi ayat 2 Habib, ayat salah 2 Habib. Lamun ayat nama 2 santri. Ayat 2 santri contohnya misalkan 2 santri eta teh ayeuna Ropik sareng Paisal. Eta 2 santri teh ti mimiti masantrena pansaangkatan ti mimiti masantrena banget pisan kana hafalan ngaraksa gitu. Banget pisan kana ngaraksa ngajaga kana waktu. Ujung kesempatan alimun sadetik we ayeuna waktu anu nuju digarapi pasantrena terbuang sia malah nuju nalika ayeuna eta si Ropik jeung si Faisal teh nuju tuang nuju naon Bandungan nuju tuang da eta ku bakat alim wes sadetik teu ngadengekeun ilmu sadetik teu meunang ilmu alim we waktuna terbuang sia-sia mubadir dipake robahan bahkan ayeuna nuju tuang wae contoh ayeuna si Ropik teh nuju tuang maka si Faisal macakeun mudzakarah gigireun ceulikna Ropik gitu supaya Ropik nuju tuang tetep si Ropik mendapatkan ilmu geus beres Ropik tuang sakali ewang Faisal bagian tuangeun Ropik we bagian anu mudzakarah
Jadi Faisal itu tidak ketinggalan tina ilmu. Jadi dua anak itu. Ketika masa antren teh Habib Thohir jeung Habib Abdullah teh alim ayeuna tina waktu nah anu terbuang dianggo teh keras ngapalkeun nepikeun ka daharnya keumatan. Nah seperti itu ieu cerita Habibna. Itu. Jadi pentingna naon ieu teh pentingna naon waktu, pentingna waktu. Aya istilah ieu turutan al waktu kasaif. Al waktu kasaif. Sing paham. Al waktu ari waktu kasaif eta seperti pedang. Fa'ilam taktoha fa'ilam taktoha kotoaka logatna fa'ilam takto maka lamun teu bisa motong anjeun ha kana itu waktu kotoa maka kotoat gitu. Maka motong itu waktu hak ka anjeun al waktu kasaib fa ilam taktoha kotoat ka al waktu kasaib fa ilam taktoha koto ajka al waktu kasaib waktu itu seperti pedang fa ilam taktoha jika kamu tidak bisa memotong waktu koto ajka maka waktu akan memotongmu. Sok ayah istri hukum al waktu kasaib fa ilam taktoha koto ata. Sok sareng heula ulah ka urang sareng heula sok istri sareng bareng ulah saurang bareng. Nah, oh pemegat al waktu kasaib sok fa ilam taktoha koto ajka sok sareng giringan jelena al waktu kasaib fa ilam taktoha koto ajka waktu seperti pedang. Lamun orang ayeuna teu bisa nangkis pedang, orang bakal kasabet. Waktu teh seperti pedang, lamun orang teu bisa nangkis nahan kana eta pedang, maka pedang bakal naon? Kasabet. Urang bakal katojos, urang bakal paeh katubles. Waktu oge sapertoskeun kitu lamun eta waktu ayeuna teu bisa ditahan alias teu bisa diatur urang, teu bisa ngatur waktu ngapalkeun irah, waktu ngaji irah, waktu istirahat irah, maka terbunuhlah urang. Terbunuh waktu harus kan sok lamun ayeuna sapopoe misalkan tibra sapuputing misalkan ayeuna tibra sapuputing ayeuna gadang baring teu ngapalkeun maka itu waktu terbunuh waktu ngabunuh ka urang maka urang jadi korban kecelakaan cilakaan naon terbunuh oleh waktu sementara waktu netos dirandapan eta moal balik deui moal bisa balik deui moal bisa ayeuna balik deui moal urang makur bisa nyebutkeun aduh hanjakal teh baheula teu bener tah matak ti ayeuna kudu sing leres ulah aya waktu anu kapitceun iwalti eta waktu dipake kanggo belajar paham teu mun teu belajar istirahat makan belajar istirahat makan belajar istirahat gitu terus ulah sampai waktu terbuang sia-sia alah dipake kaulinan tepara rugu Anda akan menjadi korban ulah dengan batur korban teh justru Anda adalah korban waktu korban yang dibunuh oleh waktu na'udzubillahi min al-hikayatu hari carita al-khamisatu wal isunan nomor ke-25
Ditadimil ilmi eta tetep dina mertelakeun ngagungkeun ilmu. Qadima datang saharun ar-rasyid al Madinah ka kota Madinah. Al Madinah ka kota Madinah wakana jeung bukti kalakuan sareng tingkah qad balago eta nepi Huka itu Harun ar-Rasyid naon anna Malik bin Anasin sayakosna Malik bin Anas naon anna Malik bin Anasin sayakosna Malik bin Abnas ingdahu eta tetep disandinganna Malik bin Anas ingdahu eta tetep disandinganna Malik bin Anas al-Muwatta'u ari kitab Muwatta'u naon al-Muwatta'u kitab Muwatta' Yaqra'u anu maca itu Malik bin Anas hukana itu kitab Muwatta ala nasi dipayuneun manusia para santri. Nah, dicaritakanlah di kota Madinah itu ayeuna aya seorang ulama besar nyata Malik bin Anas guruna Imam Syafi'i eta Malik bin Anas kakuping sok maca kitab Muwatta ayeuna kakuping ka raja namina Harun ar-Rasyid. Maka Harun ar-Rasyid pawajaha maka madep itu Harun ar-Rasyid pawajaha maka madep itu Harun madepkeun pawajaha maka madepkeun itu Harun ar-Rasyid ilahi ka itu Malik bin Anas al-Barmakiyah ka ayeuna Barmaki ngaran jalmi al-Barmakiyah ka ayeuna Syekh Barmaki contohna faqala maka nyarios itu Harun ar-Rasyid akrihu assalam kana lapan akrihu assalam akri kudu macakeun anjeun hu ka itu Malik bin Anas assalam kana salam sampaikan salam dariku cek Raja Harun ar-Rasyid ka saha piwarang Barmaki ngutus Barmaki angkat ka Madinah Barmaki init ka Madinah jig sampaikan salam ti kuring ka Malik bin Anas cek Harun ar-Rasyid teh waqul jeung kudu ngucapkeun anjeun lahu ka itu Malik bin Anas yahmilu ilayya alkitaba kana lapan yahmilu ilayya alkitaba yahmilu mawa itu Malik bin Anas kudu mawa itu Malik bin Anas ilayya ka kuring alkitaba kana kitab Muwatta Payakrau tuluy maca itu Malik bin Anas kudu maca itu Malik bin Anas hukana itu kitab Muwatta alaya ka kuring tuluy cek Harun ar-Rasyid jig Barmaki jig maneh datangan Malik bin Anas ulama besar eta teh haturkeun salam kuring terus engke pangbawakeun kitab Muwatta eta terus jeung Malik bin Anas teh bawa ka dieu sina maca Malik bin Anas teh di payunan kuring di dieu di istana di payunan kuring gitu payaqra'u paata tuluy we dilaksanakeun ku Barmaki teh ini paata tuluy ayeuna soan nyumpingan hu ka itu Malik bin Anas sal Barmaki Imam Barmaki pakola tuluy nyarios itu Malik bin Anas lau ka itu Imam Barmaki akri assalam akri nah dijawab kieu cek Malik bin Anas teh kan didugikeun ku Al Barmaki teh Syekh punten hatur salam ti ayeuna ti raja ayeuna teras ayeuna Syekh Malik bin Anas ayeuna kedah ka istana Raja Harun ar-Rasyid hoyong ngupingkeun ayeuna eta kitab Muwatta Syekh hoyong pangaoskeun di ditu di istana maka ngawalerna kieu Malik bin Anas akri kudu ayeuna macakeun anjeun hu ka itu Harun ar-Rasyid assalama kana salam sampaikeun deui salam ka Harun ar-Rasyid waqul jeung kudu ngucapkeun anjeun lahu ka itu Harun ar-Rasyid al ilmu yujaru wala yajuru wa innal ilma yuta wala yati al ilmu ari ilmu yujaru eta dijiarahan itu ilmu terus adanya sok ieu heula kalau ka ditutupkeun kitabna mana eta canak eta ka dieu kan eta we wajz nu adana sok iyalah bari imam bari ngalogat kagok saliti itu al ilm sok bari imam
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma lakal syukru bika bantu ala jara betul birahmatika ya arhamar rahimin. Bismillah. Ieu mang kewe bakal ngawas. Al ilmu ari ilmu yujaru eta dijiarahan itu ilmu dikunjungi didatangan ilmu mah. Al ilmu ari ilmu yujaru eta didatangan itu ilmu dijiarahan teh didatangan. Yujaru eta dijiarahan itu ilmu didatangan itu ilmu. Walaya juru jeung teu ngadatangan itu ilmu. Walaya juru jeung teu ngadatangan ilmu. Ilmu mah didatangan lain ayeuna ngadatangan. Maka mungeun Imam Malik bin Anas teh sok we Harun Ar-Rasyid anu ka dieu gitu ngaji mah lain urang anu ka manehanana kartos teu hidap hoyong ngaji di Miftahul apakah Miftahul hoyerna kudu ka ditu ka rimah hidap atau hidap nu kudu ka dieu tidak ka dieu hayang ngaji mah berarti al ilmu yujaru wala yajuru cirian eta tah kata jadi prinsip al ilmu kustabilo aya stabilo al ilmu yujaru wala yajuru ilmu teh didatangan lain ngadatangan wanal ilmu jeung sayaktosna ilmu tuh sarua nu bieu nya al ilmu yujaru wala yajuru dijiarahan wa inal ilma sayaktos jeung sayaktosna ilmu wa inal ilma jeung sayaktosna ilmu yu'ta eta didatangan itu ilmu yu'ta eta didatangan itu ilmu wala yati jeung teu ngadatangan itu ilmu walayati jeung teu ngadatangan itu ilmu ilmu mah didatangan lain ngadatangan al ilmu yujaru wala yajuru al ilmu yu'ta wala yati ilmu mah kudu didatangan kurang lain ngadatangan sekali deui al ilmu yujaru wala yajuru al ilmu yu'ta didatangan ilmu mah wala ya lain ilmu kudu datang akid makana teu dilaksanakeun ku Malik bin Anas teh teu dilaksanakeun keuna sina datang mun hayang ilmu mah wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan barokah ieu carita jadi motivasi kesuksesan hidup sadaya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasy